cek Kangjeng Nabi ana minallah kaula teh ti Gusti Allah langsung wal mu'minuna mu'minun teh ti kaula Allah wa khalaqal arwaha kullaha minhu Allah ngadamal seluruh ruh ti ruh Kangjeng Nabi pi alamil laut wa biasa ditakwimil hakiki jadi atuh kuarimah wa huwa ismu jumlatil insi fi dzalikal alam ruh Kangjeng Nabi teh ngaran kana sejumlahan manusia di eta alam yakni alam laut wa huwal watadul asli ruh Kangjeng Nabi Muhammad teh sumber bangsa asal abad ruh menang nyotak menang jokot ti ruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masya Allah barang geus 4000 tahun ruh Kangjeng Nabi roh-roh nu sejen diciptakeun ti ruh Kangjeng Nabi Allah ngadamal aras sarwa min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aras menang ti nur Kangjeng Nabi bahkan wabakil kainati minu seluruh maujudat mungkinat ya surga ya neraka abad menang tiruh Kangjeng Nabi pohara jasa tinggal orang pengembangan anak iruh Kangjeng Nabi ke saya di urang ja urang diciptakeun tiruh Kangjeng Nabi adapun kuari urang teh asa jauh jeung Kangjeng Nabi kunaon eta lantaran teu sapagodos jeung Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi mah teu aya ria urang aya ria Kangjeng Nabi ujub urang ujub Kangjeng Nabi takabur urang takabur Kangjeng Nabi teu hubud dunya urang mah hubud dunya Kangjeng Nabi mah teu hubul mal teu hubul jah urang aya kabeh di dinya panyakit urang sakira-kira eta dieuwekeun ria dieuwekeun ujub dieuwekeun takabur dieuwekeun hubul jah hubul sum'ah hubul riasa hubul mal hubul dunya eueuh kabeh godop eueuh mobil bersih sakumaha aslina urang atuh urang bisa nempok kaluareun alam ieu bersihan geureuh lamun urang dibersihan dibukakeun alam disingkapkeun ku jasa trak wih kadeuleu barang disikapkeun bajuna masyaallah ya karim aya nu ajib di dinya jadi atuh urang ge bersih tah ngabersihan eta ayana di ilmu thariqah ayana di thariqah ngaranna ilmu tasawuf jurusan thariqah ilmu fikih jurusan syariat ilmu tahakkuk jurusan hakikat geus urang lamun nasawuf teu norekat teu puguh maksud kadituna sampai ker badi pamasmalahkeun calana dipermasalahkeun tungtungna mah nasawuf ongkoh ribut ongkoh masa nasawuf kitu lain kitu eta salah ulah-ulah capek keur nyaan mah bakal ngaganggu dahar bae ge dahar urang teh kapan diatur ku agama urang bersyariat dahar kulu wasrabu wala tusrifu bersyariat urang berthariqah awas barang halal urus awak sia aing nyaho kadar kekuatan awak sia jan aing dahar niatan jangka aing ulah leuwih teh teu dahar dorakat sebab aing nyaho kabeuki awak sia nang aing nyieun kabeukina dahar mun teu dahar sia datang ka paeh siksa ku aing sia teu bisa ngurus awak sia dahar tapi sia daharna awas kudu diukur geung kakuatan sia lantaran sia teh teu ka aing
urang bersyariat mah isuk-isuk kupat samangkok aya tatangga mere uduk hantem deui berang saeutik bebenya na can dahar kemudian mantes dohor makan siang eta mah waktu beak make dahar kabeh pahara tuh masalah syariat karana ge engke ukuranna ge bakal babalikna ka awak mentak awakna ge gendut kerjaan dia di kiai teu gendut bareng jadi kiai gendut masalah di akhirat bermasalah cek kiai teh adena aing mah teu gendut cenah kuru bengek sial cek kuru teh aduh mending mana coba kuru bengek jeung nu lintuh loba dahar mending mana ayo bener tapi bersyariat bebas-bebas bae nu penting wala tu 1000 ketika urang geus ansub di thariqah lain niat teu meunang budak urang make baju kudu diniatan dahar kudu diniatan nginum kudu diniatan sare kudu diniatan jima ka pamajikan kudu diniatan atuh urang papan ceklak-ceklak bae atuh sakumaha naik sepeda aing ditumpangan aing jam sabaraha geus waduh potong olos sepeda aing ieu atuh kira-kira weuy dek nya ge sepeda du di dinya lain gitu atuh jalan rusak malah launan tuh kan syariat mah bebas ketika berthariqah dina syariat urang kurang nafsu makan ieu weh ka dokter ka warung meuli komplek supaya nafsu makan 4 sehat 5 sempurna no problem syariat karena ge nginum teu bating ngeunah ieu awak kasada baju gering aing kajen kukumaha ge gulaan saya teh kotrek diinum euy kurang mantap coba kopian saya teh kotrek atuh teh ngopi bae ngaranna heueuh ngan ditungtut dicai heula maksudna atuh bersyariat atuh masalah sok jangan lintu aya jang nyehatan awak masalah bersyariat mah jaka dituna gengkeun pake ibadah ieu masalah geus pokona mah dek niat teh teu masalah dahar hek minum hek pake hek masalah tapi ketika orang berthariqah awas mulai disurtil make baju orang kudu niat deka Allah taala lain sih kok panas kieu make jas bae boleh kasih inggu boleh tentu biasa bae sih aduh Gusti Allah tuh ya dan ini ka Allah kudu kumaha gitu teh tanyakeun diri orang mah anta saha anjeun masmuk saha ngaran anjeun malakobuk saha lakob anjeun sok tanyakeun ka diri muhasabah ngaranna deuk ka mana maneh kudu kumaha tanyakeun selalu bertanya-tanya di mana maneh deuk ka mana maneh kumaha carana deuk ka Allah teh selalu dipertanyakeun teu meunang dahar lamun can lapar teu meunang nginum lamun can dahaga teu meunang sareh lamun can ngantuk berthariqah ngaranna sebab deuk ka Allah ieu mah jam 10 geus mulai hees kukulisikan datang ka jam 11 teh hees kukulisikan jam 12 sial jasa teh hees bae goblok ya awak ge datang ka meuli obat tidur tah eta salah thariqah mah teu hees masalah tinggal zikir bae pas jam 4:30 tunduh hees teh subuh baca berthariqah kos kitu heran aing mah eta thariqah ayu terus satungtung can tunduh lah nang Allah tunduh nang Allah teu meunang dipaksa-paksa kos kitulah dek ibadah ka Gusti Allah ieu mah keur carita papanjanganna urang berthariqah berarti nyekelan ilmu tasawuf jurusan thariqah berarti segala-galana deuk ka Allah disurtil tanyakeun deuk ka mana si awak ka Allah
Saha nu di tanah Allah, nu gagrakna Allah. Berarti make aturan-aturan ti Allah. Kumaha carana? Aya ilmuna. Sok. Dan mun geus lapar minum, mun dahaga sare, lamun geus tunduk ka awewe dina syariat mah syariat urang teh lamun kurang mantep make obat ku masalah. Tapi lamun tuh ngadat goblok. Emang kadinya meureun jurusanna nya mah. Nah, kuari bertoriko mah haram make obat. Haram. Toriko mah make obat teh haram. Detna make obat-obat atuh. Ari hayang ngaceng atuh los. Ai henteu atuh ulah sok dipaksa-paksa berarti memaksakan kehendak karena atuh geus kitu. Teu beunang, teu beunang. Tuh dahar bae ge ngan hayang ulah atuh kumaha eta. Tuh, eta bertoriko. Kawin, urang can kawin. Kemudian urang teh hayang kawin. Kemudian neangan nu geulis haram. Haram teu meunang. Teu moal usul ka Allah. Moal teu meunang kawin, bertentangan kan? Jika ilmu syariat bertentangan. Nah, bari mah geus panjang sama caritana. Urang geus aya guruna, aya nu ngaping, mantep lamun guruna hese. Mun guruna teh hese, saha nu nuduhkeun kumaha carana, kumaha mimitina hese. Nah, urang nyaho ulah ria, tapi cara praktek micin ria kumaha? Urang nyaho kudu zuhud, tapi praktek zuhud kudu kumaha? Urang nyaho ulah ujub, praktek ujub kudu kumaha? Nah, aya guruna ditungtunlah ku guru, tek berbagai lelembutan. Ku ari urang bisa, Masya Allah, sesuai jeung aturan guru. Ku ari urang bisa bersih kolbu urang. Urang bakal dibere mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Boga dedeleuan nu batur teu neuleuh, boga dedengian nu urang batur teu ngadeng. Ulah kaget mun Haji Pendi batur teu ngadenge nyana ngadenge nu seuseurean tengah beuting. Kuntilanak eta. Mantak kadenge ku Haji Pendi sabangsa kunti anak jeung nyana. Nyana ge bangsa kunti berarti ngan kunti lalakina. Urang bakal dibere disinggapkeun mah tak neuleuh. Nyana kaget. Oh. Urang teh nu disinggapkeun ka alam jin. Urang disinggapkeun ka alam jin aya jampena teh urang kahayang. Urang gawiridan bisa nyaba ka alam jin. Lain eta. Ka alam jin masa karua urang-urang keneh ngan urang bisa nyingkapkeun alam jin. Bisa urang ka nagara jin di dieu keneh. Engke orang ningali berbagai keayaan jin atau orang bisa ditarik ku jin, ditarik ka nyana dak dibawa ku nyana resepkeun ka urang nyaba ka alam jin bisa. Lain eta mah teu lazat. Ieu mah dibawa di akal diri disinggapkeun di alam nu ieu alam kasat. Nyaba ka alam eta lazat ngeunaheun. Urang bisa ka Mekah salengkaplek bisa eta di alam eta keluar di alam nu ieu eueuh jam eueuh poe di alam eta tuh kunaon eta roh urang roh Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi roh Nabi sakakalayangan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa bisa ka Sidratil Muntaha di Sidratil Muntaha di berbagai langit bisa ningali arwah-arwah kapendak sareng Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi berbagai nabi manehanana geus eueuh di alam nu ieu kapangi di alam nu itu kapangi jeung para malaikat Jibril ngagendeng malaikat Mikail jeung berbagai malaikat emang nyana aya di alam nu eta bahkan malaikat Jibril ge di lain alam na teu bisa nganter Kangjeng hampura Muhammad lamun lain deuk lain ka ditu mah ku lagi nganter tapi naik ka ditu lain wilayah ulama sakadar jadi bupati boga wilayah tertentu ih cakang jeung malaikat Jibril banyak urang babarengan ti dunya ti alam ngur ka dieu mah teu bisa kanjeng ulama teu meunang Kanjeng Nabi munfarid ka ditu ketika urang diangkat jadi wali urang asa miskin urang asa fakir urang asa jadi yatim munfarid sorangan ka Allah sakumaha Kanjeng Nabi bisa kakalayangan atuh urang ge bisa sarua bae bisa nyaba Kanjeng Nabi jaritakeun langit jaritakeun kitu alam malakut jaritakeun ngan moal dibikeun sakumaha Kanjeng ngan dina pada bisa nama walaupun sababaraha persen dibere ngan moal cara Kanjeng atuh Kanjeng mah nyaba ka surga nyaba ka neraka segala rupa
boleh atuh moal urang mah lamun nyapa ka sorga embung balik deui teh ya ana minallah wal mu'minun hadi wa khalaqallahul arwah Allah ngadamel seluruh arwah urang berarti di jerona milu teh Kangjeng Nabi fi alamil laut tapi asa ditaqim al haqiqi geus di alam itu mah ismu jumlatil insi ya zalikal alam Kangjeng Nabi teu ngaran seluruh arwah di alam nu itu wa waqul asyu pala mamadu alaihi urang teh lain qadariyah urang teh lain mu'tazilah ngaranna ahli sunnah wal jamaah dibere ikhtiar jang naalukeun siksa jeung gajaran bisa bajarkeun ke di akhirat atuh bongan Allah jaku Allah panaing mere ikhtiar ka sia panaing mere ikhtiar ka sia eta teh sasipu anayati cek Allah aing mengkolkeun megoskeun tina ayat-ayat aing moal dibere nyaho ka ayat aing ku Allah kos kitu amat aing nyaho ka takaburan sia pan ikhtiar sia dipake takabur teu sembarangan aing mengkol-mengkolkeun ti ayat aing aing manitah ngan aing mere ikhtiar ka sia kunaon ikhtiar sia jadi takabur sia seret ieu urang kuaritia dibere ikhtiar Nabi mah jeung Rasul geus jelas tapi ketika turun wali bisa setarap jeung Nabi dina bersihna walaupun lakobna berbeda jeung tahapan mansilahna berbeda tetapi nyana terus berupaya untuk mensucikan dirinya supaya roh ieu sejalan jeung awak mantap nu dipake dahar mah lain dunia sebab jang kekuatan ibadah asal bener daharna nu dipake nginum mah lain dunia lantaran niat jang ibadah sing hade nu dipake nutupan aurat mah lain dunia sebab eta mah jang kebutuhan ibadah ka Gusti Allah jang ketenangan jiwa seorang wanita aya di dampingan urang dipelukan urang jang menenangkeun diri urang lantaran lamun teu make eta engke urang tahiyat moal beres asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung lain curug endah anu eta beda jeung anu geus teu hudang asyhadu alla ilaha illallah mah teh atuh tenang-tenang bae nya mah moal kaliru ieu kan lalu normal kene tah nu mantap ieu urang kita ngabersihan tina perwatakan urang diberi ikhtiar jang ngabersihan watak lantaran aya perwatakan dewa kurang mata berwatak ningali nu indah-indah leungitkeun cili berwatak ngadenge anu merdu-merdu leungitkeun perwatakan eta sebab bakal bahaya irung ngabogaan perwatakan ngambil anu sengit-sengit leungitkeun sungut perwatakan mun barang dahar inum anu indah nu lazat-lazat leungitkeun sebab melalui kenikmatan eta jelema bisa rucak lantaran mata kurang henteu dilengitkeun perwatakanana ka awewe pula pilih padahal jerona mah akur bae beulah-beulah kan tapi pan urang pula pilih sebab lamun kira-kira urang teu srek teu ngangkat kitu kede ceuli tapi lamun mata geus dibersihan watakna ceuli geus dibersihan watakna irung sungut geus dibersihan watakna dengan cara urang diciptakeun ku Allah diurus ku Allah bakal balik ka Allah leungit bakal nanaon untuk menempuh micinan watak eta kudu melalui guru mursyid engke urang hayang mengasingkan diri dahar saya ya konaah ngaranna ka pamajikan ge urang teh geus hayang nu geulis-geulis penting mah liangan komo kabeneran nu geulis mah ngan bakalna urang mun boga pangajikan geulis angel ka jadi wali sebab inget bae lain ka Allah kasih eta mentek maningan nu jore hendak jadi wali abet ingat-ingat ka pamajikan aya eueuh sadua kos kadal sia cak kewajikan tuh mereka pula pilih kan iya geus dititip ku Gusti Allah di alam alas kubur rabbikum ku
watanil asli manehna teu babalik kana waton lembur nu asli di lembur nu asli geus mengaku syahadna tapi wazannu annahum ilaina la yurja'un datangkannya jadi Yahudi jadi Nasrani kafir lantaran wazannu annahum ilaina la yurja'un boga sangka bahwa manehna moal dibalikeun deui ka Gusti Allah atawa anu marasiat kehidupan manusia ternyata rucah kabubabuna duduh jeung nyaaheun Gusti Allah lamun kieu bae kumaha Allah nurunkeun kitab melalui para rasul tawqiratan lahum bidzalika watanil asli supaya eling kana lembur bahasa turunkeun rasul dari kitab turunkeun rasul dari kitab turunkeun rasul dari kitab sampai ka junjunan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'd at-ta'abbud an-nubuwah ila ar-ruh al-'azam al-muhammad khatam ar-risalah wal hadi min ad-dalalah diutus ku Gusti Allah kanjeng Nabi untuk seluruh umat anu paraho mukar terlena dina kehidupan dunia batin berebeja Muhammad liat tahap basyaratahan supaya ngabukakeun mata hatena min naudul ghaflah bejakeun ka orang Amerika Inggris Belanda bejakeun ka orang Indonesia anu keur paraho malah geus dibeja-bejakeun ku kanjeng terus dilanjut ku para ulama warasatul anbiya masih keneh bae tengah jeding ku tengah jeding dibere ku Gusti Allah tsunami dibere ku Gusti Allah gempa dibere ku Gusti Allah baniun dibere ku Gusti Allah kitu paila supaya ingat bahwa orang teh buka pangeran dipuja-puja di Amerika pangeran kena galedek pangeran ku galedek di Amerika tadi pangeran itu tahan apa pangeran ku galedek kahuruan coba eta patung Isa bisa gitu luhur jeung panggedena kena galedek atuh lain tangkis pangeran tuh bisa nangkis belon aja disembah-sembah kene bae malah kahuruan datang ke gereja-gereja eta pangeran ya Allah teh si pangeran wah rahmat tuh cariri kurang Amerika anu menuhankan Isa na katembak gubernur kira-kira isin gadengena sampaikan para ulama sampaikan kanjeng Nabi estafet terus ke sahabat terus ke tabiin terus ke atba tabiin terus datang ka kuari ka para ulama warasatul anbiya supaya kabuka mata hatena ajakan ka Allah bahwa orang teh bakal kapanggih jeung Allah bakal kapanggih kajamalan Allah bakal kapanggih jeung kagagahan Allah bakal kapanggih jeung kanikmatan ti Gusti Allah surga bakal kapanggih jeung siksa Allah neraka bajakan gul hadhihi sabili ya jalan kaula iman ka Allah iman ka kaula make aturan kade ieu aturanna ieu haram ieu halal ieu makruh ieu mubah ieu sunat sampaikan ada Allah basir kaula ngajak ke Allah melalui mata hati anala manitaban wajib Allah mengucapkan kepada Allah subhanahu wa maha suci Allah wa ma ana minal musyrikin masya Allah cekang Nabi ashabi kenujun sahabat kalau terberjang berutang di langit bergemerapan bukan kepada itu ente kabohong mutrakan saha mana dituduh seluruh sahabat sebab barengan jeung kanjeng Nabi hirupna silahkan tanya bakal akur walaupun perbedaan bisa dijamu bahijikeun hanya perbedaan perkara-perkara letik tetapi ketika geus dijamu bakal jadi kesatuan Sina Abu Bakar Siddiq mengaulahkeun ngarangkum Al-Qur'anul Karim Sina Umar antara iya dan tidak ketika di Sidina Utsman dijadikan bakal
sebelum wafat Sina Abu Bakar neta Sina Umar gitu kene bahkan nus mulayan di zaman Sina Umar lantaran lamun henteu dihijikeun ke sahabat nu talar Quran kumaha tabiin engke nu talar Quran mararap engke ka dieuna kumaha hese nalarna mantak ieu lain lalagaan Sina Utsman ohara pemikiranna jauh ka hareup dijelas dibaca ku urang cacak-cacak baheula dibidakeun kemudian dirangkum endeu ka mana urang belajar Al-Qur'anul Karim endeu ka mana ku ari abi berusaha ke ku ari geus lain maca Quran nyanyi atuh da kumaha jauh kumaha tuh masyaallah gari iya Al-Qur'an tuh kan bidah mandek bidah hasanah bidah makruhah bidah mubahah bidah muharramah apa dibagi ulah bidah kabar bidah pokoknya lamun ulah ti kanjeng Nabi bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar kira-kira kakarak bisa ngadalil kos kitu bae ge mun ditanya hadis naon epes ya rawina sasia eta ayo kanjeng Nabi nyarita kitu keur kumaha asbab wurud da ayo tanya kakarak bisa ngocoprak dalil sakitu bae ge saekeun sama sia aja tuh tungtur mah gelut da urang nah hadis orang kongko bi ayyihim taqtadaitum ihtadaitum dek mana bentang nu gede sarua bintang 2 detik sarua padanya anganana ih di akhirat teh sahabat dikumpulkeun kepada sahari lantaran ngakunkeun agama bareng jeung Kangjeng Nabi perang di medan laga jadi cacagan awakna sehat ka beda-beda anu terus manehna cerik kulantaran henteu paeh di medan laga sahabat kulantaran teu paeh di medan laga cerik datang ka maut diberi umur panjang 80 tahun nyana cerik ketika ditanya kunaon ieu cerik bae sebab kula henteu terbunuh di medan laga nyana mah hayangeun terbunuh di medan laga urang mah kuari buntita perang nu ngora geus sembuh nu kolot aja pendi padahal mah perang teh bae teu dayakeun kene bae geus kolot padahal mah geus ngansongkeun diri bae geus bandingan deh jam sanajan kumaha ge maksudna dareureun ketemu tuh asa jauh bae nama tuh urang hese sahabat bae pada sanu cerik ditanya teh terek ngajawab tak kos kitu jawaban apa lain deui pohara abad sih ku sebab teu maot di medan laga ditanya deui ku umat kunaon sih make jeung yang cerikan engke di akhirat anu maot terbunuh tercacat bebarengan gari tujuan Kangjeng Nabi pasti kula mah pandeuri ceknya perang mamilu ngan teu maot di medan laga kula teu bisa babarengan jeung para syuhada ya Allah eta pemikiran ku pohara amat kadangan urang mah ku eta mah ngaji boleh ngaji atuh urang ngaji bae ge ngaji hujan saeutik beres mang ngaji mal kurang hujan sia di akhirat tak kakara kerasa lamun di akhirat engkeuan itu rombongan nu ngaji hujan panas nya mah ngaji bae aya teh aing mah pandori lantaran teu meunang mari bisa teh pre kaduhung kan aduh Gusti kaduhung amat baheula kula teu ngaji beuh nyaho kieu mah kula hujanan cek nya atau teh hujan dengan kejeburkeun ka empang gitu duwetek bangga jasa hebat jelema kula mah napakuran jelema nu ti Serang Pandeglang datang ngaji Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, bahkan anu Tasikmalaya, bahkan anu di Jawa, ngaji pohara amat. Anu di Lampung ngaji gadit, di Palembang ngaji gadit. Ya Allah, kemarin mana tinggi akhiratna eta pohara jasa dengan niatan ngaji lain lalagaan. Eta badaluna geus jelas-jelas asapan malaikat Jibril ngamparkeun jangjangna. Urang teh kadola nama jeung karasana leumpang teh di jalan, padahal mah dijangjang malaikat Jibril. Eta ngaji teh geus kitu teh. Masyaallah. Kunaon atuh hujan seeutik teh cek malaikat Jibril euy ka marana ieu ieu jangjang aing ieu kurang muatan tah eta engke di akhirat malaikat Jibril kan sebagai saksi dah berangkat menuju surga nah anu api lain ngajina panderi kos nu teh nyandung tadi panderi kula mah kapiasumna eta doang dan nu teh nyandung ribut teh kapiasna
pamajikan jeung salaki ribut kakak sih punya andung tuh nama orang tinggal beta kita daripada engke di akhirat ribut mending kuali nyandung amin kayaknya mah geus teu ada upaya aduh Gusti urang lamun cerita dunia mah kieu bae sebab berat ka manusiawi tapi cerita akhirat masyaallah anu napakakeun hartana ka masjid napakakeun hartana ka majelis talim ka pondok pesantren yatim piatu fakir miskin iheula ka sorgana deuk kumaha urang ketika urang boga kuari aing kaduhung amat baheula aja boga tapi teu ditempelkeun di masjid teu ditempelkeun di majelis talim kaduhung nangke je anu ngaji batur ngeungkel urang mah api lain we kaduhung nangke balik deui ka tadi deui ada kuari aja lah kuari embung dicandung di akhirat panjana ribu kakasih tuh cekulak ge nyanu sia marah bae marah sakeudeuh tunggu mah kulap angel we ka surga tuh kan ribut malaikat ge riweuheun ya kunaon da ribut ceuk da ribut ieu tah gara-gara da disukur-sukurkeun saurang aditu atuh malaikat Jibril ge nyaho deui sieun ka mana jandung teu anu tuh ka dieu ditahan ku pemajikan itu bisa sebab dia mah teu gagah baheulana jadi jelema nyandung gagah celina ya karim masya Allah lamun Muhammadiyah nyebutkan haram taklid buta Persib taklid buta untuk apa ada Al-Quran untuk apa ada hadis kenapa kita harus taklid kepada ulama tidak boleh kita taklid buta cek Muhammadiyah lompat kana ka Banten dipencit tuh dia geus moal kudu tarung masalah moal di urang Banten mah moal ka dia teu nyaho dia geuna ha Banten dah geus aing mah pokona mah dek henteu dek taklid dek henteu ka dia beung dia ku aing dipencit sia digodok dia ku aing balik dia teu balik modar sekuai Banten dah asal keluar Banten be kos kitu sembarangan bae cek dina henteu cuma agama sia mah teh salah lain kos kitu deuk salah kos kitu ku bae Banten mah kos kitu bae geus pokona salah aing bener aing artinya hese dek asup ka Banten si hese bau Muhammadiyah saguliwak bae Muhammadiyah tegan di menes-menesna doang lompat ka Serang digodot lompat ka Banten digodot teu bisa geus di menes bae teu bisa berkembang kuari ka Tangerang ka dieu ngan ayana di ditu doang tuh ngan ayana tuh di naon kitu ngaranna deket mau teh Jati Gintung ngan didinya doang di dieu we yang Muhammadiyah hiji tadi putat ngan henteu dirantai doang atuh geus nyana doang anakna ge henteu ijuran henteu geus antep ditanya ka urang putat teh urang kunaon teu dilawan teu kudu dilawan moal kebal paeh ngeuna teu daek berkembang teu daek kunaon eta wallahu alam Banten mah hese Banten mah ji aya kiai asup ka pamarentah bae tarigalkeun di Banten mah heuh eta pan teu salah berjuang bodoh teh nyana berjuang ini mah embung pokona mah geus eta hese di Banten mah kos kitu geus hese bae geus pokona teh hayang geus teh hayang teh hayang bae geus bodoh geus sabaraha kiai nu ditinggalkeun di Banten gara-gara asup pamarentah je teh jaho ilmu luhur teh jaho ilmu gede teh embung bae pokona mah cek aing embung Banten mah kos kitu bae geus hese ya Allah ya Rabbana Banten moal Banten boga karakter internasional aya 4 sejarah Banten bukuna beda-beda Banten mah beda-beda ente cara Jawa Timur Jawa Tengah beda-beda 4 buku beda buku zaman baheula buku zaman pertengahan
buku zaman kabar jeung buku Nukuari buku Banten nu ayeuna beda kumaha sih bisa kitu nya teuing Banten mah geus kitu bae sabodo aju di langsongkeun isi nu mana nu bener kumaha sia bae nek nuturun ke mana kitu urang Banten mah hese Banten tah letak ngembangkeun Syiah di Banten capek bisa dipencet ashabi kenuju bi ayyin iqtadaitum ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Umar ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Utsman ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Ali ihtadaitum ente nuturkeun Habib Razak tebosok Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu sirrahu ngadongengkeun asal usul urang sebagai manusia ternyata cek Tuhan Syekh urusan zahir mah gampang tapi urusan batin nu hese Habib Razak sakikieu nanyana mun ku urang dideuleuh kos lain jelema tapi janda hayang kasep lah datang ke salon mimiti dicukur nu rapih ala alendelon kulitna dimodif di pandian make cikur huntu dicabutan make gegep ganti make resin make resin kedua di salon make jas pakai dasi pakai sepatu ya kan terusan keluar ini siapa sih pamajikan aja kaget ini siapa sih kok ganteng amat sih zohir mah gampang dimumule nak urang gampang atut banget asli lama jalain kos gitu dibawa ke Yapan balik di Jepang gelis iti puspa jalain gitu banget asli lama bawa ke Jepang bawa ke dia gelis aya sabaraha bintang film lu dibawa ke Jepang gelis Habib Razak dibawa ke Jepang gagal operasi nah ya artinya gampang zohir mah gampang lah urang kayaknya hayang ngora bae cara ditipus pak asal kuat duit 1 bulan disuntik pakai sumsum eta teh sumsum gajah disuntikeun hargana 1 kali nyuntik 100 juta mantaknya nama gagah baik necis baik ngorak baik 1 bulan 100 juta suntik pakai sumsum gajah asal kuat jadi lamun 1 tahun kali 100 juta sebenarnya yang suntik dong sebenarnya hah tahu 1,2 harta Haji Pendi jeung karung-karung jual aya sakitu we sabaraha bintang film anu ngurusan awak suntikan anak
tuh babari hayang ngora baik hayang hebat baik kulit dan lain sebagainya dunia ieu mah cerita dunia gampang sangat gampang tapi nu hese cik tuan syekh urusan batin ieu nu hese ngaji ti mimiti ami dunia sorok datang ke sarap-sarap na puyang amah kuari alpiah jarnak non mantek berikut jeung cuman na samsiah aji kabeh jagonya nangis moal eka caletot dina maca ngaji Quran fikih timpitir riyad takrib datang ka batunin fatwa berikut jeung usul-usul fikih wah kacaletot ujianan nyaritakeun tafsir berikut mustalahat tafsir hadis berikut mustalahat jago ngaji ketika bahasa masail di forum nyana menguasai cerita hadis asbab wurudnya nyaho cerita tafsir asbab nuzulnya nyaho cerita pajokotan hukumnya nyaho kira usul fikihna wah jago can pugu hebat batin nama hese bisa nama maca kitab mentek cek ibang Ghazali maca kitab gorengan hese mangga beberes ate nang ada apa di pondok pesantren datang ke haridang tapi hate mah begitu jadi kiai asa aing jadi kiai salah ngomong bae teh jebot kiai nyana nyiduan sia aing teh kiai goblok salah ngomong bae teu dimamakeun teu daek menembalan salah bae teu daek ngaabuya ieu kan penyakit salat lawan dengan ruku jasa pohara jasa ruku nage jeung kadenge nage ku urang beda Allah sami Allahu liman Allahu akbar dinu loba jelema giliran salat di jero kamar usah lebar tua labar udah lebar ieu salat teu beres hate hese nah tuan usahna lalakokeun asal usulna sate nu dimaksud teh supaya utuh asal bersih supaya kembali bersih teu kudu hese-hese urang boga baju kotor asupkeun ku urang ke ember teu deunan rinso mencuci sendiri jadi jangan mencuci sendiri iya urang hayang bersih hate teh kumaha ieu hayang bersih hate nah tuan syekh ngabejaan ka urang wal basiratu bin ainir ruh mata hate tina zatiah ruh urang aya awak di jero awak aya kolbu di jero kolbu aya sir di sakuliahing awak urang aya ruh ieu basirah teh min ainir ruh taftahu fi maqam fuad lil awliya bisa gabukakeun dina bakon hati terhadap para wali-wali Allah walizalika kullama taran bisa ngabukakeun ieu basirah
latah suruh bi ilmu zahir mual hasil basirah ngaku ilmu zahir urang hayang datang ke basirah ngaji patul ilmu datang ke kiamat moal bisa urang hayang datang ke basirah ngaji patul wahab bahkan jeung haji wahab lah datang haji kurang riadak di Fatul Muin Fatul Wahab ikna tuhfah rodok mual datang karena basiroh mual datang tama utar atur wudu jeung caina salat jeung gerakan-gerakanana puasa tina urusan ulah dahar ulah nginum ulah jima haji toab nasaina urusanana kos gitu mal datang ke basiroh moal jago urang ngaji patul muin jago urang ngaji patul wahab kunaon atuh begitu salat hate urang ka mana padahal patul muin ku urang geus dilalap bahkan geus dijieun kopi ku urang tetep bawal beres patul wahab diaji ikna diaji ku urang kunaon atuh waktu salat kalayang awak Quran di masjid di luhureun sajadah lagi bagus jasa make dage make jubah sageusna make jubah make sorban make udeng make sesengitan kunaon atuh hate urang aya di Bandung hese teu bisa basirah mah bi ilmi zahir bal bi ilmi ladunnil bab balik maka ilmu ladunni bati Allah ngadah wa 'allamnahu min ladunna ilma kalau ka manusia ilmu kana ilmu ladunna ti kami si didali ditaros ali ai ajeun boga ilmu marifat teh kumaha cek sidina ali kulati Allah ilmu marifat ti Allah minallah lain ti kaula ti Allah ketika urang diangkat jadi wali dibere khusyuk ku Allah pentak ka Allah urang usaha merengkat billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim atuwal usuh lain eta lain wa 'allamnahu min ladunna ilma kumaha Allah bae merena jadi atuh kumaha kieu cek tuan syekh nya fawajibu 'alal insan wajiblah terhadap manusia tasiru tilkal ain ngahasilkeun eta zatiyah roh kumaha ala ahli basair ka ahlina carana bi akhdhi talqi min waliyin mursyidin mukhbirin min alamillah urang ngaguru kekunyana dibere cara panyana anu geus nyaho tina berbagai alam nu tadi dicaritakeun datang ke alam laut urang di alam nasut kuari sia hayang ke alam malakut hayang kieu carana ieu nya sia geus di alam malakut hayam ke alam jabarut kieu carana ieu nya sia hayang ke alam laut hayang di alam jabarut kieu cara ieu tuh babari ngaji mah tuk tak aya
bakal nuduh ke anak ayah di mana ayah anak kudu ditanyakan haju kuari ayah anu keur ngalaksanakeun ayah lamun kula dek ngalaksanakeun bisa sangat bisa sok atuh cara kula atuh nurut bener sia nurut kadi sia cicing bisa sia maca kitab tuh apa nyaba ke alam itu atau kudu bisa baca kitab sia dari ke Bandung ge kudunya horope kudunya sia teh atuh cara-carana komo urang deuk ka Singapura komo urang deuk ka Mekah paspor lagi kudunya sia mau paspor kemudian mawa kitu buku kesehatan pertanyaan anak ke bakal ditanya di bandara sebakal ditanya di kapal sabaraha kali ditanya turun ke bakal ditanya di sangkilan ke Mekah ge pertanyaan loba sia endeu ka alam malakut bisa maca kitab henteu exit teu bisa gugur teh teu bisa maca kitab teu bisa wajib dipaksakeun teu bisa bae kajeng hukuman nyungsep bakal nyungsep. Waduh, cenah kiai pan atuh kitu amat. Ya emang kitu. Gitu baca berarti itu mah ilmu bisa disumput yang siama. Siama atuh sapirat tuh. Mau ngana sih atuh mondok teh tadina. Saanu salah atuh. Engke cenah kula mah ieu mah hayang khusyuk bae salat atuh. Paksakeun ku pantok-pantokeun hulu sia. Atuh pak dia mah dek ngaji ilmu kawalian dek jadi bupati ge kudu sakola heula Habib Rozak kuarieu ku urang dipaksa kita jadi bupati datang ka kiamat moal jadi naon sebabna ijazahna eueuh ijazah moal bisa atuh komo jadi wali Allah masa wali bodoh eueuh ti ditu da Allah boga wali bodoh geus gugur hiji tah jadi kula siap pesantren bertahun aya meureun 15 tahun sedang saya bisa baca kitab alhamdulillah coba baca deng iya bagus alhamdulillah guys bagus ya guys siap boga pemajikan dong teh boga wani sia ninggalkeun pemajikan atuh banyak ninggalkeun pemajikan segala teh geus gugur ya ulah gas balik atuh nges ya mah kaditu jeung kieu podoli ceramah bae nges balik teu bisa jieu mah kumaha kitu kula siap bener mondok bertahun nyawa 15 udah boleh bagus coba baca kitab baca coba Quran baca bagus siap nubat ke Allah boga pamajikan boga sanggup sia lamun kita ninggalkeun pamajikan siap kunaon sia nu mantak siap galak siapa lain ka Allah frustasi itu jadi balik maningan neangan pemajikan itu bagir sia ganti kasih teu bisa emang kumaha gitu lalakonna ulah neuleuh bola kuarina ulah neuleuh Habib Lutfi ayeunana ulah neuleuh Abah Umar almarhum kituna ulah neuleuh almarhum Abah model kemari ulah perjalananana
emang kuat gitu perjalanan emang kudu pepegatan Kiai aya nu kudu aya nu teu tah coba jelaskan coba Kiai lamun memang bener-bener nyana bogoh jasa ka pamajikan kudu dipegatkeun sebab engke kaganggu ku bogoh nanyana ka pamajikan lamun nyana ka pamajikanana setengah bogoh emang tatadina geuna ngahijikeun kolot teu pati bogoh adapun boga anak tama dipoekan jadi tenele banget nyana mah asal jingsat naik tetepkeun deui beres tak jadi lamun bogoh jasa ka pamajikan mah moal balik bisa moal tapi lamun teu bogoh ka pamajikan bisa oh gitu atawa bogoh ka pamajikan ngan geus bisa ninggalkeun kabogohna teu masalah hanya guru mursyid nu nyaho urusanna berat jeung teu berat ka pamajikan guru mursyid nyaho nu mantap bi akhdhi talqin bin waliyin mursyidin mukhbirin min alamillah teu beunang sambarangan guruna kudu joko talqin beat min waliyin ti seorang wali walina mursyid dunya zahiran wa batinan mukhbirin nu bakal nyaritakeun tina alam-alam alam ieu kieu alam ieu kieu alam ieu kieu alam ieu di alam ieu hayang ka alam ieu kudu kieu alam ieu kudu kitu jadi kudu nekat moal Imam Ghazali ninggalkeun lembur 13 tahun boga murid ratusan ditinggalkan pamajikan jeung anak dititip ditinggalkan 13 tahun sagede Imam Ghazali atuh sagede sia mah datang ka paeh tapi teu kitu urusan Allah tebekan Allah Imam Syafi'i 4 tahun sagede Imam Syafi'i bae 4 tahun sagede Imam Syafi'i nya anu cerdas dasar 4 tahun leuleungeunana lamun Tuan Syekh Abdul Qadir mimiti 3 tahun tambah 3 tahun 9 tahun leuleungeunana emang da kumaha gitu urang lamun nyaritakeun Nabi belum leuleungeunana emang sabar tahun gitu kakarakuari kakan kadenge nage leuleungeun emang Gus Dur teh leuleungeun ngan perjalananana aya anu ka leuweung nu ka gunung aya anu biasa tergantung bisana nu biasa nyampur ulin biasa kadeleuna ku urang tapi nyana keur boga pagawean khusus aya bimbingan guru hanya guru anu nyaho riwayat jelema nu jadi ngabogaan riwayat tersendiri nyana mun ku nyana didongengkeun pasti tercengang urang kabehan ge misalnya Buya, misalnya Abah, misalnya Bibi Luti dan lain-lain sebagainya perjalanannya ti awal ulah di dele zohirna pasti aya perjalanan mun dicaritakeun pasti urang ge oh pasti kitu kabeh tinggal henteu sakitu doang ditanya mantak BAT tidinya endek mas ya sanggeus ngaji bisa lamun nu teu bisa ngaji tetep teu bisa lain teu bisa nanaon maksudna paling ge sakituna bae dibere zikir mah dibere bae tetep bae ngan maksudna kelanjutanana moal zikir babere misalnya yang norekat ayo geus tas ya geus gan sakituna kudu adapun lanjut moal ngan sakitu ge geus alhamdulillah ngan lanjut lain lalagaan sebab ieu teh dibere gaos sia kuari di alam ieu nya digambarkan awak urang hulu
hulu orang digambar, lengan orang digambar, dada orang digambar, beteng orang digambar, suku orang digambar. Emang lamun iya orang digambar ku orang iya digambar ya ku ahli torekat. Emang orang bakalna kitu neule naon? Neule Allah kabeh. Iya banget orang. Coba ge. Ge bagi deuleu. Ti dieu alif. Ka dieu sad tasdid. Ka dieu Allah. Bakal Allah. Leungeun. Ti dieu geura gitu. Alif lam naik Allah ha Allah. Ieu sarua. Lamun ti dieu urang kieu tah, ieu bakal jadi Allah kabeh. Alif ka dieu Allah Allah. Tuh. Mau diteruskeun doi. Moal. Ke pelbadio naon ieu? Eta teh sing hade sebab diri urang teh tergambar Allah kabeh. Sia kuari di alam nasut. Ieu pagaweanana, ieu zikirna, kieu carana tek geus kajawan tak ku guru. Naik saya nya, naik saya. Endek ka alam malakut awas. Apa digambar. Sageusna kurang dilaksanakan tentang ya Allah mujahadah dan sebagainya. Saya ke alam malakut ya. Lamun urang lulus dengan cara-cara guru waliin, mursyidin, mukhbirin, kunyana kan dituduhkeun. Siap. Urang mungkin sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa urang, bisa kapanggih jeung malaikat. Urang aya di alam malakut. Urang ngobrol jeung arwah. Roh, kebangi jeung roh. Ngobrol urang biasa jeung roh. Kumpul biasa jeung roh. Urang datang. Nanti Haji Pendi osok. Oh iya. Iya. Osok kikituan Haji Pendi. Oh iya bener, lain lalagan kulang bener. Haji Pendi osok kikitu mantap. Ku anak nage dibawa ke grogol. Iya kan cara cerita simpul global. Lamun dicaritakeun urang ti awal mimiti daharna nginumna, kemudian sarekna wiridna dan lain sebagainya, boro-boro deka alam malakut. Di alam urang ge kuari hese. Mandak galak ahli-ahli Allah haram proposal haram. Kredit haram, campur jeung pemerintah haram. Pasti nyarerieun kiai-kiai. Lamun keur kasurupan. Lamun keur teu kasurupan tuh henteu. Sebab naon? Sebab nyana geus beda lalakonna. Ketika batur gregeteun tak kanyana nyana moal greget. Sebab naon? Oh, berarti kalau pasang ngomong nyana kasinggung. Sawadoa tuh gitu. Lamun masih kena aya marah atuh moal jadi. Marahan, wah, ternyata marah. Atuh tambah sarua gede berarti di alam sarehat. Gus Dur moal marah sebab naon? Oh, berarti aing ngomong gitu teu kahartieun. Palingnya nyana ka Allah hampura Gusti teu kahartieun ku batur beres sakitu. Enggeus sampura ieu mah teu kahartieun ku batur enggeus bae. Hanya Gusti mah uning beres sakitu. Sugan maena ngamuk marah henteu. Ari Allah moal marah moal. Kan palingnya oh berarti leuwih teuing ngomong. Nyana di makom eta nyana ngomong sedengkeun ieu di makomna makom peda atuh balka arti. Tapi ieu keur carita globalna, wow mulai caritakeun secara rinci nah. Ya,